Nah di jingjing jang tadi anggo. Kunaon? Oh jantan di dia mas sinyal teh. Di pami hoyong muka HP teh disimpan dina kaca. Nya dina kaca we di mana? Iya sanes. Oh mohon eta. Oh leres. Hatur nuhun. Ari ieu saha teh? MJ Tasikmalaya. Nuhun teh gelas bager. Caina eta manawi teh di dinya di teh jababan tengan si ibu mah nyanak pacul. Ieu mah jigana teh warung khusus jajanan barudaknya. Aya naon, Jang? Aya naon? Aya naon? Sarang tawon. Aya naon, Jang? Aya naon? Aya naon? Heboh kawan-kawan. Gara-gara nerbangin drone di tengah sekolahan anak-anak pas waktu pulang. Jadi kia itu. Lagi mulu. Nyepun. Aya naon, Jang? Aya naon? Sarang tawon. Dan inilah kawan-kawan suasana di kampung Notog, persisnya tepatnya di sekolahan SD dan SMP ya kawan-kawan. Jajan cepet naon? Cepet ya. Dan ternyata di sebelah sini pun juga ada warung kawan-kawan ya. Nah, jadi mungkin ini teh tempat jajannya anak-anak sekolah. Wih, mantap kawan-kawan ya. Waalaikumsalam damang. Punten. Ieu teh ngawarung. Ngawarung naon wae teh?
kieu gini. Anu ki hungkul. Anu eta. Cireng, Cireng, teras onde-onde. onde-onde produk tetehnya lira ieu teh. Nuhun. Terus sabaraha lami di dia teh? Hah? Terus sabaraha lami di dia? Asli orang dia we di kampungku. Oh, asli orang dia. Asli. Hmm, Iya. berarti asli orang dia mah ti nenek moyangnya pasti di dia nya. Nuhun. Ti buyut ti aki-aki di dia. Di dia. Namina saha teteh saha? Bulan. Wulan. Nuhun. Wulan gurit no sanes. Sanes. Oh. Sari. Oh, Wulan Lusari. Sarang saha? Tuh sareng ada rencangan. Oh. Ieu mah jigana teh warung khusus jajanan barudaknya. Nuhun. Heeh. Ari di dia sabab sareng saha teh? Dabung nyanya paling gitu. Oh, paling gitu. Iya saha sepuh. Oh, teteh paling ditu. Nuhun. Oh, ari teteh. Ieu nana atos misa berarti nya. Masih salah lagi sok nyimpen onde-onde. Di dia. Gorengan. Sanes awonan. Jadi ini salah satu warung jajanan ya. Garaneng dia mah nya. Oh nya. Teh sekolahan SD sareng SMP. Aya TK. TK aya. Komplitnya. Kirang SMA hukum. Kirang SMA. Tapi teteh juga nama SMA namanya. Ayo. Apa sepuh? Tapi masih kena juga SMA teh. Alit. Alit sabira. Wah, jadi inilah kawan-kawan salah satu warung tempat jajannya anak-anak SD lokasi sini. Haus, Neng? Haus? MJ Tasikmalaya. Nuhun teh gelas. Ih, bager. Sayeuna eta manawi teh di dinya di teh. Abis makan bala-bala haus kawan-kawannya. Nah, di jing-jing jang tadi ango. Kunaon? Oh, jantan di dia mas sinyal teh. Oh, di pami hoyong muka HP teh disimpan dina kaca. Nya dina kaca we di mana? Iya sanes. Oh, mohon eta. Oh, leres. Matur nuhun. Ari ieu saha teh? Barangkali. Oh iya teh. Nang gaduh hiji. Dua. Oh, dua. Pameget. Amanya teh. Terus dua. Geningan Menuju amang hiji. amanawi teh masih kena sekolah tadi. Atas sepuh. Oh, teh sepuh. Uyas ai mung tos unggul mah anu penting membuktos acan. Kamarana ieu teh? Teu araya, nuju teu araya. Menuju amang we di bumi wargi dinya. Oh, mohon. Ari ieu buka warungna ti enjing-enjing dugi ka sonten atawa dugi ka Mohon dugi ka asar we da gini nih namina di kampungnya. Oh. Kampung 5 terus sepi. Tos sepinya. Rata-rata emang di dia mah warung mah dugi ka magrib. Dugi ka magrib. Di magrib mah sepi we. Sepi we teh ya. Kadang mau ngalangkung kadang aya kadang teu aya. Iya saha? Oh, nu me? Oh, keluarnya. Abo mah nanti. Oh, nanti. Tapi wandernya. Seperti sama mana lah. Aya wisata Bukit Mohon. Gedogan. Oh, anu pak kapal di ditu teh. Eta we terus nanti Pinas gini. Kebun Pinas seseueur. Mohon. Ari bumi perkabunganana seuri di paling itu. Kapal 5 seueur cuman kitu we namina di kampungnya seueur di dieu jarak di teu aya. Janten cucro, pacucilan. Aduh, mantap bener kawan-kawan nih. Jadi warung di sini mah bukanya sampai jam 6 maghrib katanya. Jam 6 maghrib. Dan untuk kawan-kawan semuanya kalau pengen jajanan naon ieu teh? Anu khususna teh? Cireng. Onde-mande. Oh, berarti aya dina film Warkop ai onde-mande. Jantan sumpar campur gitu. Anu seseueur mah anu di ujung nih anu
kantos kan anu bupati ka dia anu longsor. Tadinya Kampung naon? kadang bumi teh anu dihanapkan hiji aya nu kosong bumina teh. Teh ditinggal saprak teh. Sapa ieu longsor jadi Eta teh kantos amongan ka ditu. Kantos amongan ka ditu teh. Kantos basa aya nanti gini. Bupati nanti. Karena ya artis namanya teh. Wulan Guritno. Sani. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pendidikan, SMPN 1 Atap 2 Sodong Hilir, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Oh iya. Tuh. Kalau di lokasi sini mah kawan-kawan gelap ya. Tuh. Poek, angkeb. Dan ini merupakan mungkin perbatasan Taraju. Tuh. Aya naon ieu teh, Jang? Ari ieu mah ageng genut naha. Kelas sabariji eta? Kelas 1 naon ieu? Oh, kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Hari ieu kelas sabariji? Ieu kelas sabariji? Kelas 4. Sakumaha 4 teh? 4 masa kitu. Hari hiji sakumaha hiji teh. Oh gitu. Dan sepertinya kawan-kawan WC ini teh sudah tidak terpakai ya. Dan sudah terdengar gemuruh suara hujan yang akan turun di lokasi sini. Iya mah kudu ngiuhan heula atuh. Aya kopi teh. Kopi naon? Kopi hidung. Kopi hidung. Hiji wae. 2 sareng itu. Nah, sesuai we ABG dah hidung. Heeh. Bias di dia teh. Bias. Sambil kita nunggu hujan raat kawan-kawan, sambil kita ngopi dulu tuh. Nah. Temenin sama si Akang. Istirahatnya Kang ya? Mohon, bae ngopi baraya. Ngopi. Mantap. Oh ngajemput teh. Ngajemput si Dede. Arwih ti mana Ibu? Oh, wih pengawasan. Gening teh nyanak kupat, biasa masuk nyanak kupat. Mani ngaraleut ti palihan mana Ibu? Oh, sanes ti kebonnya. Oh. Jaba bentengan si Ibu mah nyanak pacul. Wah, iya nyanak naon jukut Ibu? Dan di pertengahan kampung ini, rumah-rumah warga kampung ini, di sini ada kandang domba juga kawan-kawan.
Mang? Alhamdulillah. Ka mana geuning nyalira, Mak? Nuhun teu gaduh saroge kapan pupus. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi raoseun. Putra iya di dia hiji. Oh iya di dieu. Nuhun Kang Dudung geuningan duka ka mana teh arang. Di Pentas hiji, di Jawa hiji. Atuh di bumi teh nyalira mah teh. Nyalira. Oh. Di Banyar hiji. Alah geuningan tara lebihnya. Tapi upami boboran mah sok kararempel kadari arwi. Masa karona mah teu aya ti Jawa mah ja. Oh, teu aya. Mohon. Oh, iya hari Boboran mah wih. Dan mungkin ini teh kawan-kawan lokasi kampung ataupun juga lokasi rumah-rumah warga paling ujung ya Kang ya. Paling ujung. Masya Allah. Dan saya tadi diantar sama Kang Agus. Asli Cukang Kawung. Kemana Bu? Kemana? Ibu dama. Aduh, assalamualaikum. Salam. Dah mang Ibu. Alhamdulillah. Nuju naon geuningan? Nuju. Nuju mistrika. Mohon dukan bete ka mana? Jujur. Oh, Balik usep. Biasana usepna ka palih mana? Cilangla. Oh, Cilangla. Ari ibu mah ieu teh nuju mistrika. Digulus-gulus. Aduh, Masya Allah. Enakeun nya apami hujan kieu ngistrika haneut. Tuh. Dan katanya lokasi rumah yang ini mas sudah tidak terpakai kawan-kawannya. Sayang, oh bener. Jadi ini teh sudah kropos tuh. Pada bolong-bolong. Dan terlihat banyak tumpukan kayu bakar seperti ini teh akan hajat ya. Dan tepat lokasi rumah yang ini mah kawan-kawan memang paling atas ya. Dan yang ke sebelah sini pun juga ada. Akan tetapi rumah yang ini teh 1-2 rumah yang ini mah kosong ya. Cuman ada tumpukan kayu. Oh, ternyata di sebelah atas pun juga masih ada satu rumah. Jadi masuk dapuran awi ieu mah Kang euy. Tuh.
halaman nih iya jungjang jingjingnya. Oke kawan-kawan, sampai jumpa di video yang lain di kampung yang lain, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.